barokatihi fid dharaini amin. Sulam Taufik kan nepi karena halaman rencana halaman 10 bana au jaba mana au nafa etanya au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalika kas-shalawatil homsi au sajdatin minha wa zakati wa saumi wal haji wal wudu'i. Jadi masih kene dina pembahasan pamurtadan anu bangsa patekadannya. Contoh tina pamurtadan bangsa patekadan. Tuluina anu mat contoh tina pamurtadan nu bangsa patekadan teh nyaeta aunapa atawa ngaeuweuhkeun jalma wujuba mujma'in kana wajibna perkara anu geus diijma alaihi kana itu perkara kazalika saperti kitu maksudna mah saperti bil ijma makluman minaddin bidarurah gitu. Kasolawati saperti pirang-pirang salat al-homsi anu 5 au sajdatin atawa hiji sujud minha tina itu salat wa zakati jeung zakat wa saumi jeung puasa wal haji jeung ibadah haji wal wudu'i jeung wudu. Jadi saterusna contoh tina patekadan anu nyababkeun murtad teh nyaeta jalma boga tekad eueuhna kawajiban artinya eueuhna perkara nu geus diwajibkeun secara ijma. Seperti mana nunggus puguh wajibna nunggus eueuh perdebatan dina kawajibanana nyaeta seperti salat. Tina madhab naon wae ge salat 5 waktu mah wajib kan eueuh anu nyunahkeun itu nya eueuh. Nya kecuali engke aya naon teh memang hal-hal anu nyebabkeun henteu naon dilarang gitu nya salat. Tapi secara aslina hukum salatna eta wajib gitu. Sehingga lamun jalma boga patekadan bahwa salat teh kitunya teu wajib. Salat nu 5 waktu teh teu wajib. Atawa misalna teh di nu 5 waktu teh sigana mah lohor mah da geus teu wajib euy keur zaman ayeuna mah gitu. Ieu teh can nyaritakeun ucapannya karek dina patekadan. Kumaha eta matak ngaluarkeun kana pamurtadan. Sapertina naon deui anu geus diwajibkeun secara ijma eueuh perdebatan di hiji sujud dina pirang-pirang salat 5 waktu. Jadi sugana sujud teh ngan sakali gitu sedangkan ulama geus sepakat gitu nya bahwa sujud teh 2 kali gitu nya dina sarakaat teh. Urang mah rek sakali ayeuna mah misalna teh dina teh sigana eueuh lah teu berlaku. Eta teh kumaha murtad gitu nya dina patekadanan. Atawa kumaha zakat dengan geus puguh nya diwajibkeunana. Dara di urang boga tekad bahwa zakat teh geus teu wajib dina pada ayeuna mah gitu. Puasa dina bulan Ramadan geus teu wajib gitu. Ibadah haji geus teu wajib ayeuna. Tah kadenya patekadan gitu bisi da aya ayeuna pembahasan jalma teh gitu jalma ayeuna gitu
bahwa cenah haji teh geus teu wajib salat nu seperti urang ayeuna kieu praktekna teh dan lainna salat nu dicontohkeun dina Al-Qur'an cenah. Tah urang mah geus we lah. Pokona mah anu geus berlaku sakumaha mistina tuturkeun ku urang. Nu geus jadi kesepakatan para ulama geus we eta nu ku urang ditekadkeun bahwa eta teh mun wajib ku urang di hukuman wajib gitu ya. Lamun misalnya haram ku urang hukuman haram geus teu kudu mikir-mikir deui gitu, kecuali memang anu dina ihtilaf. Mun aya dina ihtilaf mah teu jadi masalah urang rek nyokot pendapat anu mana, tapi kan ari salat 5 waktu mah geus jadi kewajiban anu ijma sakabeh umat Islam gitu nya. Eueuh nu sujudna, zakat, puasa jeung haji mah geus eueuh deui. Wudu gitu nya. Tak kecuali dina tata cara wuduna engke aya perbedaan pendapat ihtilaf. Aya wuduna mah dina nalika rek salat gitu nya. Eta teh mah wajib kan gitu. Cuman dina praktekna aya ihtilaf. Tuluy na au jab